Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa jeung ari itu istibro ay al istibra'u teges nama istibro lizati aqra'in pikeun amat anu ngabogaan pirang-pirang sucian eta haidotun sakali haid kamilatun anu sampurna. Pala takfi maka henteu cukup naon baqiyatuha nyesana ieu haidah al maujudatu anu aya halata wujubil istibro'i dina tingkah wajibna istibro. Walau wati aja lamun ngawati si Malik ka itu si amat pil haidi dina keur haid pahabala tuireuneuh we hamil itu amat minhu ti si Malik paingkana tafsil tah lamun kabuktian itu habluna teh eta qabla mudi aqlil haidi eta tetep dina samemeh ngaliwat pangsaeutikna haid in qata'a tah narima pegat naon al istibra'u istibra wa baqiya jeung nyesa we naon at-tahrimu ngaharamkeun ilal wad'i nepi ka ngajuru ngalahirkeun. Kama seperti perkara habalat wahreuneuh itu si amat min watoihi tina watina itu si Malik. Wahia bari ari itu si amat eta tahiratun anu keur suci. Wain habalat jeung lamun teu hamil itu si amat kadua ki lamun teu hamil itu si amat bada mudi aqlihi. Ieu mah sabada ngalewat pangsaeutikna itu haid. Kapa eta mah tah cukup pil istibro'i dina istibro. Kupia tah dicukupkeun we naon pil istibro limudi haidin kamilin karena ngalewat haid anu sampurna laha pikeun eta amat qoblal hamli dina samemeh hamil. Walidati asyurin jeung ari istibro napikeun amat nu ngabogaan pirang-pirang bulan ieu mah tara haid min sogiratin nyatana ti amat budak leutik au aisatin atawa anu pegat tina haid manupas eta syahrun sabulan. Wali hamilin jeung ari istibro pikeun nu hamil la ta taddu anu teu gawe iddah itu si amatna hamil bil wad'i ku ngajuru ay biwad'il hamli tegesna ku ngalahirkeun dereuneuhan. Wahia bari ari itu si hamil teh alati eta anu hamala anu hamil alati eta anu hamluha anu ari hamilna ieu lati minazina eta tina zina awil musabbayatu atawa anu diboyong ditawan alhamilu anu hamil awil lati atanapi anu hianu ari tu lati hamilun eta hamil minas sayyidi ti sayyid wazala jeung leungit an hati ieu silati naon pira syuhu amparanana itu sayyid biitkin ku sabab merdeka. Sawaun eta sarwa wae alhamilu ari hamilna eta mustauladah amat mustauladah wa ghairwa jeung lian ti ieu mustauladah ta lamun teu anu hamil mah wad'uhu eta ku ngalahirkeunana itu hamlu ay alhamli tegasna rereuneuhan. Parun ari ieu eta hiji cabang lawistaro lamun teu mah meuli si jalma nahwa wasaniyatin kasaumpamana amat kafir wasaniyah tukang penyembah patung au murtadatin atanapi awewena nu murtad pahadot tuluy haid itu wasaniyah sumabada pirogil haidi tu dina sabada paragatna haid au pi asnaihi atau dina tengah-tengah haid wa mislu jeung eta pantarna ieu haid asyhru ari bulanan pidati asyuri di amat anu ngabogaan pirang-pirang bulanan aslamat
Asup Islam itu wasaniyah tah jadi lamun asup Islam kumaha lam yakfi tah teu cukup naon haiduha haidna itu wasaniyah au nahwuhu atau saumpama haid fil istibara'i dina istibara lianahu karna sanyana ieu istibara eta liannahu karna sanyana itu haid eta la yastaqibu henteu ngabadaan itu haid halat tamattu'i kana halana tamattu ngalap suka allazi anu huwa anu ari itu lazi eta alqasdu jadi tujuan fil istibara'i dina istibara Watu sodaku jeung dibenarkeun saha mamlukatu anu dipimilik bila yaminin si amat nu dipimilik kalawan teu make sumpah piqoliha dina ucapan mamlukah hitu misalna teh nya abdi teh head kuring tah dibenarkeun li annau karna sanyana kalakuan eta la yu'lamu teu dikanyahokeun itu head ilamin ha kajabati si mamlukah wa haruma jeung haram pigeri musabbayatin di selain anu ditawan naon tamattuun amat nu ditawan naon tamattuun ngalap suka walau binahwi nadrin jeung sanajan ku saumpama ningali bisyahwatin kalawan make syahwat wa masin jeung nyabak qabla tamamil istibro'i dina sameme sampurna istibro jadi teu meunang selain amat tawanan di alap suka sameme di istibro liadaihi karena nepi keunana ieu tamattu nadrin bisahwat jeung masin nepikeun kana naon ilal wati kana wati al muharrami nu diharamkeun wali timali anah jeung karena pantes sanyana deui itu si goer musabbayah teh hamilun eta anu hamil bihurin ku lalaki anu merdeka palayasyu maka teu sanaon nahu bai'iha saumpama ngajual itu goer musabbayah naam bener teu sah dijualna tahilu halal lahu pikeun itu si jalma naon al khalwatu nyepen bihasartana eta guer musabbayah ta eta anu guer musabbayah nu lain tawanan kumaha nu tawanan amma pil musabbayah anapun di jama anu ditawan di amat nu ditawan mah payah rumu ta eta haram naon alwatu diwati la al istimta'u teu haram di alap suka bigoirihi kulianti wati mintak bilin nyatana tina nyium dicium menang amat tawanan perang menang di istimta selain wati dicium wa masin jeung dicabak li annahu elatna ieu alasanana karna saesuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta lam yuharrim teu ngaharamkeun Kanjeng Nabi min hati eta musabbayah goirahu kana salianti wati ma'a golabatim tidadil ayuni sarta ngalindih namanjangkeun pirang-pirang panon itu merenya dipolototkeun wal aidi jeung pirang-pirang leungeun ila masil mai kana nyabak pirang-pirang amat siaman terutamana siamal husani terutamana mah anu aralus nu gareulis kitu elatna teu diharamkeun ku Rasul wali anabna Umar jeung karna sanyana saya Ibnu Umar radhiyallahu anhu eta qabbala kantos nyium Ibnu Umar amatan ka amat waqaat anu tumiba ieu amat pisahmihi eta dina bagian Ibnu Umar min subaya autosa ti pirang-pirang tawawanan tanah autos nah jadi kantosnya asa ulah diwati we tawanan
Walhaqo jeung tos milukeun sa Mawardi Imam Mawardi wa gueru jeung lianti Imam Mawardi bil musabbayati ka amat nu ditawan fi hilil istimtai dina halal ngalapsukana bigerwati kalawan salianti wati dipilukeun kulaman ka sakur-sakur jalma. Amat dina hal ieu mah la yumkinu anu henteu mungkin naon hamluha hamilna ieu eman. Amatna kasobiatin seperti budak leutik wa Aisyah jeung anu manupas geus nini-nini meureun. Wa hamilin jeung anu keur hamil min zina tina zina. Parun ari ieu eta hiji cabang latasirun teu jadi saha amatun amat eta pirosan jadi amparan. Bisa diwati li sayyidi hapikeun sayyidna ieu amat illa biwatoin kajaba kusabab diwati minhu ti si sayyid pi kubuliha dina kubulna amat. Wayulamu jeung dikanyahokeun naon zalika itu illa biwatin bi ikrarihi kusabab ikrarna si eta sayyid bihi kana ieu wati. Aw bibayyinatin atawa kalawan aya saksi. Faida waladat maka di mana-mana ngalahirkeun si amat dil imkani karena mungkin kongang min iwatihi tina ngawatina sayyid ngalahirkeun waladan ka budak. Kumaha eta budakna lahiko maka milu ieu walad hu ka si sayyid. Wa illam yantarib jeung sanajan teu ngaku itu si sayyid bihi ka walad.